Jika tuh pang nyengetkeun bat nyamuk tah beladinya. Reungit mesin gimbung na batang jelema di pasar. Gua itu pang nyengetkeun bat nyamuk jara tuh dan. Atuh mandikeun korek na. Itu ngapalang tuh. Napalang? Wah, cai aing meureun ngecek itu mau mabrak sender ieu. Tah. Gila deui teh. Sek, kalau gua mah mabuk. Nah, sek. Hah? Hese jangan. Hese lah ya. Lah, ku ente jeung teu hurung-hurung Pak ya mah. Lah, nyenget bat nyamuk gua bisa. Teu dempot tuh. Nah kumaha? Hese kumaha kana nyenget bat nyamuk atuh ai maneh? Napa ieu teh geus hurung bat nyamuk teh? Napa kumaha nyebut hese? Tah, pan ieu teh geus hurung bat nyamuk teh. Jeung sugan teh kudu aya seuneun, kudu marok Pak. Atuh sih kayak gitu. Wah, seuneun kumaha geus beungeun api unggun di luar we seuneun